Kaayaan di lembur Cihaur bener-bener mata ketir. Ujuk-ujuk pek mongkleng, meni teh sirikna katempo ngupetkeun curug-curug acan. Ceuwin, Mang Usep, tua kampung jeung nu sejenna bener-bener ngerasa soak. Patinggala jreng sedih tubruk. Ceuwin malah nubruk Mang Boil ngarangkul sagala lantaran disangkana meureun Mang Usep salakina. "Kang Usep, ieu kumaha Kang? Ulah jauh ti kuring Kang. Kuring sieun," cek Ciwiwin bari nanangkep awak Mang Boil. Mang Boil anu keur sarua soakna ngajenghok barang sadar manehna teh ditatangkep ku Ciwiwin. "Waduh, Ciwiwin salah sasaran ieu. Meureun disangkana aing teh Kang Usep salakina. Dosa teu nya ari kieu ditatangkep ku awewe anu boga salaki. Yah, dari salah aing ieu mah. Ciwiwin sorangan anu nangkep ka aing. Antepkeun bedah ku aing. Ngahaja-haja mah hese. Ieu mah bari disebut sangsara mamawani mah teh." Bari jeung sieun ge Mang Boil ngantos kitu. Tuluy pangangguran leungeun Mang Boil teh ngusapan kana sirah Ciwiwin, atuh Ciwiwin teh beuki nyangka bae lamun anu keur ditangkep ku manehna teh bener-bener Mang Usep salakina. Ciwiwin beuki ngahep-hep. Si horeng Mang Usep mah rada jauh ti dinya. Mang Usep keur urang rorong neangan Ciwiwin. "Nyai, Nyai, di mana Nyai?" "Ieu Akang, udah jauh ti Akang Nyai," cek Mang Usep bari urang rorong. Kep leungeun katuhuna karasa asanya kalbuuk, tuluy dipapae ka handap. Karasa buuk teh siga anu panjang. "Syukur Nyai teu jauh ti Akang. Tadi mah Akang reuwas. Bisi Nyai kumaha-kumaha," cek Mang Usep. Bari tuluy kep bengarangkul eta jalma, sirahna didedetkeun kana dadana. Si horeng anu disangka ku Mang Usep Ciwiwin teh malah si Nini. Nini Uday teh anu basa harita nyangka Ciwiwin salengkuh jeung salakina. Ari si Nini oge sarua keur soak. Tapi manehna heran barang karasa awakna anu ngarangkul teh. "Ieu saha anu ngarangkul ka kami ya? Si Aki tah lain. Tapi lamun si Aki geuning ti peot. Tapi kajeun teuing saha oge." Kerentos si Nini terus beuki ngahep-hep bae kana dada Mang Usep. Di sajeuna pihak Aki Uha anu samemehna tarung nya hareupan jurig anu ngaraksuk kana raganya Mas Ana, manehna mah teu kabawakeun sasah kos nu sejenna. Aki Uha nangtung bari sidakep sinuku tunggal, panonna dipeureumkeun bari gegereuman, tapi angger bae tetempoan batin Aki Uha oge poek teu bisa nempo kana nanaon. "Kurang ajar, dasar risik sia jurig. Montong nyubut sia, kaluar lamun wani mah," cek Aki Uha susumbar. Najan kitu angger bari taki-taki bisi jurigna ngabongohan cenah, cek pikirna. Bener bae teu lila hiuk karasa ku Aki Uha aya angin anu nyebuk ngarah kana dadana. Aki Uha reuwas buru-buru luncat bari repek muterkeun awakna. Namun istilah ayeuna mah meureun salto Aki Uha teh. Awak Aki Uha muih lir kolecer, sukuna disabetkeun kana hiji bayangan, tapi plos tendangan Aki Uha oge ngaplos. Awak Aki Uha terus muter. Hampir bae kabawa ku tanagana sorangan, wus, lir besot dampal suku Aki Uha nete kana tangkal, celeng macleng selek deui nicak lemah. Napas Aki Uha kadenge mending ngahegak. "Dasar jurig sia, wani ngan ngabongohan. Ayo sia wani mah teh mongkeun wujud sia," cek Aki Uha. "Sia ge dasar bolos sia manusia. Ngaranna oge aing mah jurig sia. Wal heueuh na aya jurig mongkeun wujud sia," cek eta sora. Jalma-jalma anu aya di dinya reuas ngadenge eta sora, bulu pundukna murinding. Are kukurayeun, malah Ciwiwin mah beuki bae nanangkep ka Mang Boil anu disangkana mah Mang Usep teh salakina. "Kang, sieun Kang, eta jurigna Kang, sieun Kang," cek Ciwiwin bari beuki nangkep pageuh ka Mang Boil. Ku Mang Boil oge beuki ditangkep mending reket. Sungutna geus ngangah rek nembalan, tapi langsung dibalem. "Waduh, hampir bae aing keceplosan nembalan. Bisa rugi atuh aing. Da pasti Ciwiwin teh apalin sora aing. Meureun moal nangkep deui ka aing lamun nyahoun aing mah. Oh lah. Mending cicing bae." Gentos Mang Boil bari leungeunna beuki pageuh nanangkep awak Ciwiwin. Di sajeun pihak si Nini anu keur ditatangkep ku Mang Usep lantaran disangka Ciwiwin teh manehna oge meuni soak kacida. Malah saking soakna si Nini mah nepi wer-weran kiih. Karasa baseuh ngalembereh kana bitis Mang Usep jeung bau pengar deui. Atuh Mang Usep teh ungas ingus. "Ari euna nya base-base teuing jeung bau. Ngember sugan si nyai teh," gentos Mang Usep bari terus ungas ingus.
Oh, siga nama ngember sini teh beureun ku soak-soakna. Untung pamajikan lamun lain ditajong ku aing. Gantos Mang Usep deui. Malik deui nyaritakeun kaayaan Aki Uha anu masih keneh tarung ngalawan Ririwa anu tadi asup kana raga Nyimas Anah. Rengkenek Aki Uha pasang kuda-kuda deui. Suku nu kenca dikahareupkeun ari suku nu katuhu dipundurkeun ka tukang. Sret Aki Uha ngaluarkeun keris tina cangkengna. Tuluy diangkat ka luhur, barasat. Tina keris Aki Uha keluar cahaya koneng pati barasat ka Jomantara. Kaayaan anu keur poek mongkleng katempo caang. Lir kasinaran we ku cahaya layung. Jalma-jalma kabeh ngalariuk mencrong ka Aki Uha. Keur kitu kasinaran oge ku cahaya tina keris Aki Uha di Jomantara katempo aya hiji makhluk hideung anu pikagilaeun. Eta makhluk nyirorot rek nyamber kana awak Aki Uha. Modar sia manusia. Kadenge sore eta makhluk teh ngagrowok meni tarik bari awakna nyirorot rek nyamber awak Aki Uha. Tapi Aki Uha bener-bener lain jalma sambarangan. Barang eta makhluk geus deukeut, keris anu dicekelna langsung ditojokeun kana awak eta makhluk. Wus, katempo tina keris teh keluar api nyamber kana awak eta jurig. Kur, seuneu tina keris Aki Uha langsung ngaduruk awak eta jurig. Jerit kadenge sora nu ngajerit. Waduh, panas, kurang ajar sia manusia. Awak jurig anu kaduruk tuluy katempo ngablesat deui ka Jomantara les leungit disatukangeun mega. Bray, kaayaan anu tadi poek mongkleng balik deui caang saperti samemehna. Kaayaan di tengah poe teh memujeunna panas mereret. Jalma-jalma anu aya di dinya kabeh ngarasa bunga. Kasihna leungit sapada harita. Alhamdulillahirabbil alamin geus caang deui palebe. Saralamet urang kabeh ge. Iya patua. Si orang bener-bener Aki Uha teh lain caturkeuneun kahebatanna. Curig bae ge bisa eleh. Tembal palebe. Aki Uhana si horeng geus nangtung di pinggireun palebe jeung tua kampung. Omongan tua kampung jeung palebe kadenge jelas kumanehna. Pok Aki Uha ngomong, ulah kitu jang tua, jang lebe. Ulah ngagul-ngagul Aki mah teu bisa nanaon. Lamun teu aya pitulung ti Allah mah nu maha kawasa. Cek Aki Uha. Palebe jeung tua kampung ngareret, ngarenggak. Beh katempo kumaranehna Aki Uha keur nangtung bari imut. Sungguhun Aki, hapunten abdi. Saudara sadayana oge teh anu gaduh kakuatan, ieu dipasihan kakuatan ku mantenna. Cek tua kampung. Tah kitu jang, eta anu bener mah. Cek Aki Uha. Di sajian pihak Ceuwin masih keneh nanangkep Mang Boil. Kadenge sora jalma-jalma pating harauk ngaromong geus caang deui cenah. Ceuwin meuni bunga. Alhamdulillahirabbil alamin ya Kang. Geus caang deui cenah. Cek Ceuwin bari tuluy cengkat lalaunan nenggak. Barang breh si horeng nu ditangkep ku manehna teh Mang Boil. Anu keur katempo nyarengeh, atuh Ceuwin teh meuni era nyambak. Dasar nu sunjung sia Boil. Ngeunah-ngeunah sia dia tertangkep ku kami. Dasar dia mage julus sia teu ngomong-ngomong. Cek Ceuwin bari gelepak, bari ngagelepak Mang Boil. Atuh Mang Boil teh meuni karasa kapuri nyai. Adaw ge lah sugan Ceuwin. Sorangan anu nangkep, sorangan anu tarima. Cek Mang Boil bari nyekelan pipina anu karasa nyeri. Mang Uman anu aya teh jauh ti dinya ngaliuk. Mang Uman nyerengeh. Tah eta mah lain sangsara membawa nikmat Mang Boil. Tapi nikmat nu mawa sangsara. Puas tah Mang Boil, puas. Cek Mang Uman bari ahkei-ahkeian. Ari Ceuwina terus luak-liuk neangan Mang Usep salakina. Ari si Usep di mana eta jalma? Kerentas Ceuwin. Red ka kenca, red ka katuhu, red ka hareup, breh katempo rada jauh tidinya Mang Usep masih keneh keur nyeuuh bari nanangkep sini nih. Atuh nyel bae Ceuwin teh langsung ngambak. Kurang ajar sia. Dasar salaki nurus tunjung kalah neangan kasempetan bangka warah. Awas ya, diwarah ku aing mah. Kerentas Ceuwin bari tuluy leumpang incig rek nyampeurkeun Mang Usep. Teu lila Ceuwin geus anjog. Atuh teu antap parah deui, curi Mang Usep teh langsung bae dijiwir. Ari maneh eling teu sia Usep? Batur neangan sia kalah ngeunah-ngeunah nangkep awewe. Atuh Mang Usep teh ruas, red ka sini, red ka Ceuwin. Waduh, hampura nyai. Si horeng akang teh salah sasaran, disangka ku akang mah nyai nu ditangkep teh. Si horeng ini bau pengar. Hi, cek Mang Usep. Alah, alasan sia Mang Usep.
Memang bogoh pasti nage sia kasih ini peo teh. Cek Cuwin bari beuki murilitkeun curi Mang Usep. Atuh sirang Usep teh meuni muter nuturkeun leungeun Cuwin bari ampun-ampunan. Ampun Nyai, ampun. Ieu nya diceli akang, ampun Nyai, cek Mang Usep. Di sejen pihak sininina katempo lohok mencrong seukeut ka Cuwin. Lain eta teh awewe nu coba-coba ngarebut calaki aing. Dasar bangkawar eta jelema. Salika aing direbut. Ayeuna aing geus menang ceum-ceuman direbut deui. Awas ya. Rentas sini nih. Tuluy sini teh nangtung kot kana batu haok nyarekan ka Cuwin. Heh awewe bangkawara sia. Sia haok-haok teh jadi jalma teh. Sia geus ngarebut salaki aing. Ayeuna ngarebut deui ceum-ceuman aing. Dasar kurang ajar sia. Cek sini nih bari terus nenggoran Cuwin. Atuh Cuwin teh meneruas. Wadaw, adaw. Sia dasar nenek gejul. Ieu masalah kami jeuleu. Cek Cuwin bari luncat ngahindar tina batu anu ditenggorkeun ku Sinini. Jalma-jalma anu adi dinya malencrong ka Sinini jeung Cuwin ger bae sarudak eak-eakan. Tapi keur kitu hiuk bae ujug-ujug aya angin ngagelebug. Reup kaayaan jadi poek deui, mega hideung ngadalingding di Jumantara. Buri nyai, geleger. Kilat pating buri nyai jeung guludug pating geleger. Jalma-jalma anu dinya ruas deui bae. Aki Uha oge kaget nempo eta kejadian. Ba cilaka. Si orang jurik teh masih kena perasaan ka aing. Kerentes si Aki ari jalma-jalma katempo pahibut lompat ka ditu lompat ka dieu meureun sieun hujan gede. Lolobana jalma lalumpatan teh kana hadapeun tangkal. Cuwin jeung Mang Usep oge lumpat kana hadapeun tangkal anu pangdeuketna. Tapi barang anjog purinyai geleger aya kilat anu nyamber kana eta tangkal. Gur tangkal teh hurung dorok-dok tangkal anu sakitu geunna teh ngadorok-dok ek rungkad. Cuwin jeung Mang Usep ruas. Tolong, cek Cuwin. Tapi saking kusieun silina, Cuwin jeung Mang Usep teh lain lumpat kalah naragog bari narungkupan hulu. Tangkal hampir bae ninggang kana awak Cuwin jeung Mang Usep. Untungna Aki Uha rikat mojokeun keris kana palawah eta tangkal. Barasat kaluar sinar biru tina keris Aki Uha nyamber kana tangkal anu rek rungkad ninggang ka Cuwin teh cilegur. Kadenge sora nu cilegur. Tangkal anu sakitu gedeuna teh ajur mancaura. Cuwin jeung Mang Usep salalamet. Jalma-jalma kasima nempo eta kejadian. Can ge leungit rasa kaluas tina eta kejadian, ujug-ujug rieng. Taneuh karasa inggeung. Jalma-jalma anu keur narangtung loba anu noronjong, loba anu lalabu. Kadenge rame pating koceak tulung-tulungan. Iwal teh Aki Uha anu masih keneh ka tempat tenang. Kudu kitu cilegur, kadenge sora nu cilegur meuni tarik pisan. Brah. Taneuh anu aya di hareupeun Aki Uha beulah. Pucung hul tina jero taneuh anu beulah teh mucung hul saurang jalma. Cakakak eta jalma teh seuri meuni nya kakak. Jalma-jalma ngaraliuk borang breh. Si horeng anu seuri cacakakan teh Juragan Samin. Katempo beungeut Juragan Samin meuni pikasieun matana beuring has. Dadana gudawang ngaber bae getih seger. Keur kitu kadenge Aki Uha ngagorowok. Minggir ka dieu kabeh, minggir. Cek Aki Uha. Jalma-jalma nu aya di dinya riab ngajarawuhan. Sedengkeun Aki Uhana tuluy nangtung pasang kuda-kuda yang hareupan jurig Juragan Samin. Kurang ajar sia, dasar setan, dasar siluman. Kunaon sia ngaganggu bae jalma udang rebut dieu sia. Cek si Aki Uha. Tapi ridiwa Juragan Samin teu nimbalan, malah ujug-ujug nyerang bae ka Aki Uha. Tapi Aki Uha ge teu cicingkeun, barang jurig Juragan Samin nyerang, maena buru-buru nyingcat ngahindar. Barang jeung kitu sikuna ditenggelkeun kana iga burung jurig Juragan Samin. Keduk. Siku Aki Uha nenggal pisan, kade meunang ngageduk 2 kali. Celeng Aki Uha ngaganjeleng mundur, sikuna karasa menising sireumeuan. Kurang ajar. Si orang kuat oge teh jurig teh. Siku aing kasih sireumeuan kieu. Kerentes Aki Uha. Rupana jurig Juragan Samin embung mereka sempetan ka Aki Uha. Karek ke cek nangtung. Eta jurig teh langsung nyerang deui bae. Aki Uha teu bisa ngahindar. Serangan jurig Juragan Samin dipapa ku peurupna, tungtungna mah ger bae jurig Juragan Samin teh. Garelut jeung Aki Uha. Silih tonjok, silih tajong, silih dengkek. Akibat tina eta pertarungan, kadenge sora nu pating geleger meuni tarik pisan.
Dina kayan kitu di tempat sejen si Bugel anu harita kapiuhan lantaran kabulan ku bueh juragan Samin ngorejat hudang panona rurat reret nempuan kaayaan di eta tempat. Syukur geuning aing teh masih kena hirup, aing masih kena diberi waktu jang tobat ka Gusti Allah. Kerentas si Bugel keur kitu geleger kadenge ku si Bugel aya sora anu pating geleger. Si Bugel kaget, "Beuh, aya naon deui ieu?" Eta sora pating geleger kitu tarik pisan. Cacap si Bugel ngagarentas kitu, boeh anu aya dina leungeun si Bugel ujug-ujug ngangkat ka luhur sorangan. Eta boeh teh siga anu ngandung tanaga anu kacida rongkahna. Saking ku tarik-tarikna awak si Bugel nepi ka kaangkat, tulihna blesat ka bawah hiber ninggalkeun eta tempat. Awak si Bugel terus kakalayangan di awang-awang kabawa ku boeh anu ujug-ujug ngalayang sorangan teh. Kaayaan hati si Bugel setengah sadar setengah henteu. Dina kaayaan kitu di tempat sejen Aki Uha masih keneh tarung patutunggalan ngarawan jurig juragan Samin. Harita katempo Aki Uha mimiti kadesak, malah sampai kana hiji waktu awak Aki Uha nepi ka mental nang karak bengkang. Jurig juragan Samin teu micen kasempetan, maena luncat wali dampal sukuna dijeberkeun rek ninjek kana dada Aki Uha. Syukur di juragan Samin beuki gedean, lir bae suku buta anu kacida gedena. Nempok kejadian eta jalma-jalma pating cerit mang paurkeun kana nasib Aki Uha. Komo ceuwin mah nepi ka mangpunan beungeut sagala. Tapi dina kaayaan anu bahaya kitu pucung hul boeh anu nanarek awak si Bugel mucung hul. Eta boeh langsung nyamber kana awak jurig juragan Samin, ret boeh ngabulit kana awak riwa juragan Samin. Malah awak si Bugelna oge kabawa kabulit, cerit kadenge riwa juragan Samin ngajerit tarik pisan. "Tolong, tobat, ampun," cek jurig juragan Samin. Kur awak eta jurig hurung tuluy hiber kasapu ku angin. Sora ngajeritna masih keneh terus kadenge, beuki lila beuki jauh akhirna males teu kadenge deui. Aki Uha ngunyah hudang. "Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti, abdi masih keneh dipasihan pitulung," cek Aki Uha. Sedangkeun jalma anu aya di dinya masih keneh marorongo baluas. Tapi teu lila maranehna tuluy nyalampeurkeun ka Aki Uha. "Kumaha Ki, jurigna mau datang deui kitu, Bu?" cek tua kampung. "Insyaallah moal jang tua. Ayeuna mah geus aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti. Hatur nuhun Aki anu parantos nulungan warga di desa sadaya." "Sami-sami jang. Kan Aki mere amanat ieu. Ti mimiti ayeuna sing areling ka Gusti Allah, sing dilobakeun ibadah. Insyaallah lamun urang areling ka mantena moal ngalaman diganggu deui ku nu kana ditu," cek Aki Uha. Jalma-jalma di dinya kabeh ngaromong insyaallah. Tah, ayeuna mah kulantaran masalahna geus rengse, geus aman. Ayeuna Aki rek pamit, rek balik ka imah, cek Aki Uha. Tapi keur kitu celengkeung Mang Boil anu ti tadi cicing bae kadenge ngomong, "Bodan Ki, aya perkara anu tajan beres," cek Mang Boil. "Naon teh ujang?" "Eta perkawis ceuweun teh Aki anu saurna salingkuh jeung Aki Uday." Aki Uha unggut-unggutan bari nyerengeh. "Oh, masalah eta mah gampang atuh ujang. Kali kawinkeun bae nyieuna jeung Aki Uday," cek Aki Uha bari nyerengeh. Atuh ngadenge omongan Aki Uha kitu ceuwin meneuwas. "Amit-amit teuing atuh Aki, Mang Boil betah kawinkeun cenah kawin jeung jurig Aki," cek ceuwin bari bibiri gidigan. Jalma-jalma anu aya di dinya saleserian bari ngomong satuju cenah meuni rame. Ngan dongengna tamat. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.